Hayangnya bapaknya lanjut keleh wadiasa semungkin di pajadan. Di dia dipati karena kadeseh kajajaten Udipati Arjuna leles kapukai gunan kawan dipati karena adaya yang pantas dikawal kenanging gaya senjata anu memperwantah di Arjuna didike karena pada pura-pura nyata ngegepan ke Arjuna padahal keris sesesutna ditodongkeun ka dada Arjuna numawi Arjuna ngapalin bade ngagabruhnya kana dipati karena anu api-api nanga hampura katik api-api kasep adi akal arjuna kadieu arjuna aduh raka bakar geuning saya geus babalik pikir urang teh kapan raka bakar wah urang teh ya ye awas ya tinggali pandanganna kadieu kasep adi akal arjuna wantun susah kapan urang teh lairah tahan mikir urang silih hampura ya ye awas kadieu kasep Arjuna adi akal balik pikir rumah sakang salah kasep kadieu Arjuna aya akal di dia dipati Arjuna ngagabruhnya kana kadipati karna nanging aya keanehan Arya tadina keris anu ditutupan ku kail dipati karna seseukeut aya nahan lempeng kana Arjuna nanging barang Arjuna ngagabruh ngadap-ngadap keris susuk bantal seseukeut namalingkana dada karna iya keris barang digabruh sanes cecek Arjuna nanging kalah ka cecek karna itu panyariosanana ari margi kapungkur sajarahna ieu keris waktos dipati karna masih keneh yuswa nyaeta 5 tahun resi aradaya nyaeta rama kukutna nuju ngadamel keris barang nuju ngadamel keris ditaros ku karna anu kana jantung para kana tonggong karna dipati karna tomo kasing pati tumukaning perlaya raka batara ya ye
karena dada iya keris bahwa iya akang geus jadi dina nggur akang Pandawa tetep di moal kacoceng anak anjeun Udinawi berat-berat jeris maratan langit ngecek maratan jaga ningali putrana Dipati Karna sang penengah Pandawa Arjuna aduh pati begalan nyawa karena itu asal ibu karena sasaran karena mama ayah komen karena ini ayah naon laki itu kasih ayah naon saur nyuhun sirah asasan pernah karena dilawan menjadi ibu karena mesjid sanajan karena mati anak ini tetap lima Pandawa lawan anu racun urang-urang rasmi dugi kamerangan raya-raya margi tiorok beureum teu diasuh jadi karacun